Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqad qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para masyayikh wal asatid al fudala, bil khusus keluarga besar muassis Ma'had al Istiqomah, wa nakhussu bidzikri guru urang sadaya pangarsa al mukarram muassis Ma'had Al-Qolari nu parantos ngadugikeun tausiahna di tengah-tengah urang sadaya. Nu dihormat dimuliakeun pangarsa Al-Habib Reza Al-Musawa, para masyayikh nu sami hadir alladzi lam yuzkar ismuhum, hafizakumullah wa ra'akum, amin ya rabbal alamin. Nuju masih jumeneng Kangjeng Rasul, nuju ayat, maka sautul haq, siratul haq, kalimatul haq ada pada seorang diri, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun mah urang ngalaman lamun zaman sasarengan sareng baginda Nabi, berarti derajat urang teh disebutna sahabat. Maka suara kebenaran, kalimah kebenaran hanya ada pada seorang diri, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ucapanana bener, tindakanana bener, laranganana bener, ajakanana pasti bener. Sebab Kangjeng Rasul selalu dibimbing oleh wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kangjeng Rasul teu pernah nyarios anu kaluar
hayawana tina hawa nafsu. Sadaya ucapan Kangjeng Rasul angin wahyu ti Allah nu diwahyukeun ka mantena. Sabada Rasulullah wafat raji'un ila rafiqil a'la, di mana ayatna suara kebenaran, kalimatul haq, sautul haq, siratul haq, berada pada jamaatus sahabat. Dugi ka Rasulullah ku anjeun ngadawuh, ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat kaula sadayana minangka bintang, kamana anjeun nuturkeun anjeun bakal menang hidayah. Jadi sabada Kangjeng Rasulullah raji'un ila rafiqil a'la, mangka kabeneran ayatna di para sahabat. Antara lain Sayyidina Abi Bakrin Siddiq, Sayyidina Umar Al-Faruq, Sayyidina Uthman bin Affan bin Nurain, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Sa'ad, Sayyidina Sa'id, Sayyidina Thalha, Sayyidina Zubair, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Amir bin Jarrah, dan lain-lain. Itu adalah pemegang kebenaran. Sabada para sahabat raji'una ila rafiqil a'la, kembali pada derajat yang lebih tinggi, menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana ayatna kebenaran, di mana ayatna kalimatul haq, di mana ayatna sautul haq, siratul haq. Allah anu ngawaler, Allah anu ngajelaskeun. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik liyu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Supaya jalmi-jalmi anu berilmu uningan yen sajanya ya hati pangeran anjeun ti Allah. Jadi nu terang kana bener, nu apal kana bener adalah alladzina utul ilma, jalmi-jalmi anu berilmu, para ulama. Jadi lo menanyakan bab benar, bab halal jeung haram, tong kalurah, ada lain pakna. Lo menanyakan PBB lunas acan kalurah, anak teh lurah mah tong ka Jokowi maca Fatihah ke Al-Fatihah nya maca Fatihah Al-Fatihah heukeun bae. Dan memang lain ulama, dia presiden. Tong nanya ke Herman Suherman, lalu nanyakan jumlah berapa kematian dari dampak gempa Cianjur, tanyakan ke bupati, mana jawab langsung, bakal nanyakan heula ka BPBD, bakal nanyakan heula ka lurah, anggar nanyakan kene. Tong nanyakan ke Kang Haji Faisal, jumlah kematian dan tengah data langsung dari tugas tengah data
komo ka uing mah sarua moal valid data moal dalam bidang ae maknana jalmi nu apal kana bener hanya orang-orang yang berilmu. Para ulama punten ulama di dieu lain haji sahlan sanes pangersa almarhum A.A. Cikarang sanes pangersa almarhum Mama punten sanes siapa mereka ulama teh antara lain aya anu bergerak jadi mujtahid di bidang syariat kahiji Imam Abu Hanifah sing tadi Pak nyebutkeun mazhab urang mah nyebutkeun mazhab teh sok ieu Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali tertartib coba tartibkeun Imam Abu Hanifah lahir tahun 80 Hijriah wafat tahun 150 jadi sabari suara Imam Abu Hanifah 70 tahun. Kedua Imam Malik wafat tahun 120 Imam Malik wafat tahun 170 sedangkan Imam Syafi'i lahir tahun 50 wafat tahun 204 namanya nu terakhir Imam Hambali nu dimaksud waliya'lamal ladina utul ilma annahul haqqu min rabbika teh dina Quran hiji para ulama anu kemampuanana sangat mumpuni di bidang ilmu syariat anu namanya kesempatan. Kedua ulama teh anu mumpunina di bidang akidah. Siapa? Dua. Hiji Al-Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, kedua Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nu disebut akidah Asy'ariyah sareng akidah Maturidiyah nu nggunakeun akidahna wasatiyah. Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nustikum mimma fi butunihi min bayni damin wa farjin labanan khalisan sa'iqan lisyaribin. Dua katilu aya anu mumpuni di bidang meneliti hadis. Hiji Imam Bukhari, dua Imam Muslim, Hakim, Turmudi, Ibnu Majah, Imam Nasai. Katilu kaopat aya anu sangat mumpunina di bidang tasawuf. Kahiji Syekh Junaidi Al-Baghdadi, teras katieuna Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhum. Eta nu dimaksud waliya'lamal ladina utul ilma. Ieu sadayana para ulama nu opat dina bidang syariat, dina bidang ilmu fikih, ngagaduhan saluran langsung ka sahabat anu opat. Baca dina kitab Manhajul Dawin Nador nu dikarang ku ulama besar santri daripada Syekh Khotib Sambas. Famalikun ala tariqati Umar wa Syafi'i ala Abi Bakrin Abar kata ala Uthman Najlu Hambali kata Abu Hanifah ala Ali. Imam Maliki dina fikihna miringan karena perjalanan ubudiyahna Sayyidina Umar. Imam Syafi'i dina fikihna miringan karena
gaya ibadahna Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman dina fikirna ngiringan karena gaya penerapan fikirna Imam Hambali ka Sayyidina Utsman, sedangkan Imam Abu Hanifah miringan karena thariqah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ma'asyiral muslimin, aya ulama anu berjasa besar, di antaranya Imam Syafi'i. Ari Imam Syafi'i teh saha lain Syafi'i Cikarang tadi. Jadi masih PI pergi. Ya. Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Utsman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muthalib. Eta Imam Syafi'i. Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Utsman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muthalib. Eta jeung nasab-nasabna Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bukan sahabat karena lahir pada tahun 150 dina hijrah Nabi, wafat tahun 204. Yuswana Imam Syafi'i 54 tahun, tapi jasana besar luar biasa. Sakur anu sok kunut salat subuhna eta ngamadhab ka Imam Syafi'i, nu tara kunut ngamadhabna ka Imam Maliki, nu tara salat subuh ngamadhabna ka Imam Iblisi jeung Syaitoni. Kasaha? Iblisi jeung Syaitoni. Eta make iman nyebutna. Ari imam teh kullu mayu amu sakulu dituturkeun eta teh imam. Ari sia tara subuh goblok berarti ngamadhab ka Imam Iblisi jeung Syaitoni. Masuk jam 7. Ma'asyiral muslimin, urang diajarkan intelek coba ceramahna. Ya, tete intelek jeung murid. Jadi kuduna nu ngajina parajengan ngumpul. Biar mengerti, oh ini depan bakal gubrangna ka almarhum Bakasa Mama. Engkena teh lamun ngabahas teh gubrangna teh ka mama ka dieu. Ngana mun teu dipapae di ruwotan mana bisa teu ngarti. Papaeun lah. Imam Syafi'i ketika aya surat di gubernur Asia Tengah Abdurrahman bin Ubaid, eusina surat, coba Imam Syafi'i pangjelaskeun ari hayang apal Islam kudu kumaha nu sabenerna. Pan urang mah urang nuturkeun guru urang tapi kan nyawe beku kaos es batu beku. Pokona mah guru urang mah mama geus sakitu. Poe otak teh teu pikiran tapi kan dituna jiga kumaha. Imam Syafi'i miwarang muridna utuh ar-risalah jeung ku anjeun sunat derak teh surat 300 halaman pedus lembaran negara oge henteu 300 halaman komo himbauan bupati mah ayeuna tentang gempa bumi teu singna 300 halaman. Bantu saudara kita nanti buat ngumpul. Imam Syafi'i ngabal surat di gubernur 300 halaman.
ngaran kitabna Ar-Risalah aya di Al-Imla. Pangna imla teh didiktekeun Imam Syafi'i nu nyarios santrina anu nulis. Ma'asyiral muslimin, lamun anjeun hayang apal Islam, saur Imam Syafi'i kudu apal 4 rupa. Bara? 4. Nu 4 teh jadi 2. Nomor kahiji adillah naqliyah, nomor kedua hujaj aqliyah. Adillah naqliyah dalil-dalil tekstual eusina 2, hiji bayan ilahi, 2 bayan nabawi. Bayan ilahi Al-Quran, bayan nabawi Al-Hadits. Nu kedua anjeun kudu ngahijikeun antar syariat antara adillah naqliyah jeung hujaj aqliyah. Namun hujaj aqliyah dalil-dalil aqli. Mata kalau ditanya ilmu tauhid, di mana nyanakna rujukanna al-aqlu, akal. Naon hujaj aqliyah aya 2. Lamun akalna babarengan ngaranna ijma, bahasa kitana konsensus. Lamun sakurang-sakurang tapi jadi hukum ngaranna qiyas. Tadi patokan ahlus sunnah wal jamaah. Pamersa almarhum mama anjeunna dina fikih nganggona Imam Syafi'i, dina tauhid nganggona Imam Asy'ari sareng Abi Mansur Maturidi, dina hadis nganggona Imam Bukhari, Imam Muslim. Teras deui dina bidang tasawuf thariqahna pasti Syekh Junaidi Al-Baghdadi, kadieuna ka Imam Ghazali. Kalan hiji ulama anu aya kelebihan di bidang qiraat. Ini disebut al-qurra'us sab'u, ahli qiraat anu 7. Imam Asim, Imam Nafi, Hamzah, Kisai, Ibnu Amir, Nu'man dan lain-lain. Ayat 7. Tapi kudu kadinya urang teh kudu nyeuweun teh kadinya. Sedangkan dina gaya baca Quran nya baca heula diurang rata-rata para ajeuna dina salat luar salat sok ngagunakeun qiraat Imam Asim riwayatna Hafs. Kieu maca Fatihah Imam Asim riwayat Hafs. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Eta nganggo riwayat Imam Asim riwayatna Hafs. Tapi da lain eta wae nu bener teh lain. Rek make riwayatna Imam Nafi riwayatna Warus mangga ieu macana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Dipedekeun makna. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Areka Ibnu Katsir kholab mana? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Menang maksudnya di bejaan ulah gampang nyalahkeun batur pan sia mah goblok. Berkong beda jeung jangan salah ya batur dah ya boga mah. Buku sia nu koloko. Bejaan ku aing. Salah maneh ayo apa beda batur nyalahkeun. Muhammad aliran sesat. Ih, sia anu sesat bro. Nyaho geus nyalahkeun batur. Oh geuning leres Al-Mukarram ke Haji Muhammad sok nganggo qiraat sab'ah leres imamna puguh lain euy lamun di Cikarang pas sholat Jumaah taruhlah imamna teh kakajengan Iwan minangkana atawa sakoe dieu atawa pangasakang di Balung Ponteng ngadon ngimaman ka dieu kabeneran magrib barunan Jumaah mamanya agungan nyengakeun Jumaah di umur yang jadi imam di dieu teu mungkin kalau dengan jomblo telah buka imam punten kamu punten ieu mah agama mengkalesan pas aya haul di dieu jorong imaman magrib hek maca Fatihahna jiga bieu jiga nu bieu. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Jadi sapa kita geus sapang kita jadinya wah yuk Kang Aceh ieu ada aliran sesat gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ngaismangkeun mahon sod jeung zai jadi macam zero siratal ladzina an'amta 'alaihim. kirang-kirang mamung kawe bangunan parokokan bangunan wah iya ajengan Balung Ponteng gede kan sesat gitu kan padahal sesatnya jamaahna mata atos we tarkul adati ada watun ninggalkeun adat kebiasaan mata ini sasatuan atos we urang mah make Imam Azim riwayatna hafal nu biasa teh biasa sok wih ngadon Jumaahan di Maroko itu Maroko tungtung dunia imamnya Syekh Hisam Haraj bukan di YouTube Hisam Haraj kan mau riwayatnya gayanya itu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ibnu Katsir riwayatna kolab ari ieu mah lain waros lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. pasti singgalakak mararanes nya da boloho teh nya urang aku kabolohoan urang tah kalangkung tadi teh jadi Quran mah dilungsurkeun ala sab'ati ahrufin ay sab'ati imamin kabehanana ge bener ulah gampang nyalahkeun walaupun aya jelema mamake qiraat sab'ah naon bayan ilahi Al-Qur'an pertama macana heula ade sifat huruf aya nu boga lalawanan teu boga lalawanan aya 10 kudu aya 5 kudu eueuh 5 syiddah rohowah jahat hamas infitah intibah iblaq ismat istilah istifal eta kudu aya 5 tong maka jadi mubalik saya jamin kira-kira maca Quran can balik dan orang goblok iya jadi mubalik merek masih dengan kejebaik maca Quran mah Quran keluar makharijul huruf ala lisanil arab lagu geus disiapkeun bayati asli Husaini Qara jawabul jawab Soba asli jawabul jawab Hijaz asli jawabul jawab Syika nahawa lain Quran dilagukeun make siga lagu eta campuri lu iya kana kudu wa iya kana stain doa goblok temenan sta
jadi buka hadir petakeun da bingung neangan ayat petakeun anak teu meunang nu petakeun teh salah deui Quran ge henteu sapive tapi beberapa tipe ayat-ayat muhkamah mutasyabih mujmal mubayyan am khos mutlaq muqayyad ayat dina Quran contoh lamun aranjeun sadaya maca Quran sok papanggih jeung ayat ieu Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum mana ieu ayat aranjeun sadaya kudu taat ka Allah kudu taat ka Rasulullah sareng kudu taat ka pemerintah sanajan ieu saayat tapi beda tipe beda model Ati'ullah wa ati'ur rasul ieu ayat mutlak pokona mah nu diperintahkeun ku Allah lakonan nu lahir ti Kangjeng Rasul nu kaluar ti Kangjeng Rasul dilakonan ku Kangjeng Rasul sadayana bener tong dipilihan beda jeung nu bijil jadi salah bijil teuing mah khud ma sofa wada ma kadar cokot nu alusna tinggalkeun nu goreng aya ka para mubalik nu ngarora nu sok tuturuti kana gaya ceramah kuing hek wae dari segi keilmuan mah turutan ngan ngomong kasar mah ulah da teu kawakan goblok ku siapa ku aing mah da kawakan ada kawan ku aing kunaon debat jadi lumah santri bareng muncul diajar ceramah gayana gaya Ustaz Pelor yo goblok-goblok mah bikin di mana mah teu nerap malah makan batu dah kuai ini goblok gara sendiri sok sia tuh maksa tuh mungkin sendiri dan musuh goblok ya beda artinya filter pilihan dari malai nabi nu lahir di Kangjeng Nabi anu kaluar dina lisan anu mulia sangat wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu tahu nu dicandakeun ku Rasulullah sangat nu dilarang ku Rasulullah kan punkeun giliran wa ulil amri minkum ieu ayat muqayyad kudu taat sote ka pamarentah ari nu bener kudu taat ka palurah lamun lurahna bener taat ka bupati lamun bupatina bener taat ka gubernur ka presiden lamun gubernur jeung presidena bener ka Allah jeung ka Rasul nama eueuh dikaidan ku bener sabab eta mah geus pasti kabehanana bener tah nu tadi mah ayat mutlak nu ieu mah muqayyad ayat umum aqimus sholata wa atuz zakah dirikeun salat bayar zakat rek keur aman negara rek keur teu aman rek keur ditimpa tumpa rek keur santai jika urang salat mah tetep wajib laksanakeun aya ayat khusus mana ayat khusus faqtulul musyrikin haythu wajadtumuhum ya perintah Allah parehan kuanjeun perangan kuanjeun jalma anu musyrik di mana wae paih sok wanita copot bedog sapurai emang gini motor mana teh bawa ka Cianjur teangan nu kira-kira jelema musyrik sabat beungan aman moal negara moal ieu ayat khusus lamun keur perang ketika perang sedang berkecamuk bercampur perang pokoknya mah didinya masakur nu musyrik aehan karena eukeun perang ari ayeuna keur perang sanes
sanes menang teu maehan musyrik. Saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adza diniyan faqad adzani. Lamun keur santai kieu keur aman lain keur perang saajal mangga bunuh bini aku jaminannya sarua we jeung ngabunuh Muhammad. Mun ayeuna Qur'anna salah teu salah ngan tipe ayatna khusus lamun keur perang. Ari eta tuh barudak sok tawuran SMP ieu jeung SMP ieu, aliyah ieu jeung SMA ieu, kumaha atuh ari tawuran ka mana eta asupna? Eta mah kana mazhab syaitoni. Mazhab syaitoni di tangan dina Quran mah moal aya ayat nu nitah tawuran. Moal aya ayat nu marentah kudu tawuran, moal aya eta mah mazhabna syaitoni. Teu bira eta teh masalah alma mater sililede foto jaket nu itu jas nu itu ledek kun ieu teteh dina Facebook ditincak di Ciduhan bari jeung ngomong bagong anjing kitu teteh habaca kun itu do guru eta teh nyerang aya nu lucu mah abdi ningali di Pacebo kumaha geus teuing da urang senang barang nah geus kapedak ku polisi geus ditangkap cenah mah eta begitu ramai di Facebook sekitar di beranda sekitar gempa terus ngomong leboke usia cenah pahung gempa teh kadinya na'udzu billah atuh mun aya urang Sukabumi hiji aya amak meureun ka urang Cianjur padahal amak teh ka perorangan terus meureun Cianjur gempa teh jadi itu teh ngaledek angkep ke polisi ulah tukang hayang teh nya mun anjeun teh bisa mantuan lungsur ka lapangan ge atuh ulah-ulah mu puas atuh kumaha mentang kurak sia anu dibanting ku gempa nepi ka modal ka jelema kitu mun manehna ka batur bok cenah pabung ka gempa ku sia na'udzu bila ulah mun urang aya nu mentaan sekedar bantuan himbauan di pemerintah desa MUI kali-kali urang moal merek mah tong kudu kitu nya moal merek we tong make kudu ngomong leboh usia gempa nah teu ade ku kitu atuh moal merek we repe manda buana maneh menang musibah ke leboh usia eueuh aing menuju ke merek menuju cerewet ngebah angusnya ngadu nya kayak kebeungna da nya geul wingan tepi aya komunitas ieu tolong bantuan kirim leuleutikan tong dicantumkeun ngaran wing dina listna era di mata mah pamali we dijaprikeun kana boga rekeningna nitip kamu ngabantos jol deui komunitas ieu nitip kamu ngabantos terus we kitu leuleutikan itu lain naon da bisi urang menang musibah cacakan teu menang musibah itu boga udut aya sok butuh ka batur anu ngabadog pira aya dengan nganyuk merah teu boga udut teh golongan ajengan cenah ka imah datang pan mawa udut teh aman 2 poeun nya bieu ge sore ieu udut geus beak golongan ajengan da dieu akang aya di imah dol duaan bungkus 4 bungkus aman berarti bukan penting mah aman datang ka dieu menang deui nyimpang di lurah tubuh menang di 3 bungkus aman 2 poe teu meuli udud teu butuh maksudna mah urang teh butuh ku jelema kitu lain atuh lamun moal mere aya nu nagihan lain nagihan anu ngarara tong sok pake jeung ngomong utruk kalau ka dieu sateueu awewe suka we mun aya nu ngaraga bantosan kamu abantos dulu urang nu kena gempa tong sok bari jeung cerewet atuh duit beas tadinya beas make ali teu maneh ali maneh teh nu mas pikeun bahekeun jeung surat-suratna bah cenah ali meleutik kongkorongna pikeunkeun bae bah cenah duit teh kurang desa teu nepi kabeh urang mah niatna geus alus inna malak malu binniah
kurang niat tengah bantu lamun teh mau ku oknum panitia diselewengkeun nu neraka manehna urang geus berbuat atau sok loba cumur setiru goblok aing tah udah punten bangsa kiranjeun tinggalan udah pelor teh bisa ngomong lemes pan kira aing ngomong untung urang ge heula si goblok teh mere gitu jika yang kumaha kan beungeut sia hirup teh puter lain nyarekan para bapak lain tuh bisa kan hanya dekat anu mutu bari teu mere ge aing jeung panjang umur teh hirup teh aya ngalung teh pusing atuh oh geus mere teu ngutruk oh sayang kumakar naik ka sayang aya euleuh dicakar goblok teh mun nanaog leuheung puter bisa dikacarekan ge eta kitu tah nyata jana bojo uiheun kitu mah dikal siang goblok ingat adanya tong truknya nya bisi ngan urang meunang musibah teh salerosna mah teguran ti Allah teh yang urang anu jadi wadalna batur terus itu teguran mah keur urang cenah geura mikir cenah arelin nu jadi korbanna batur mah geus yakin ahli bahagia terus teh jalmi anu maut ku bencana alam disebutna syahid akhirat ngan di dunia mah kudu diurusan beda jeung syahid dunia mah dikuburkeun teh ge kain kafana ge baju eta isnani layu salwayu sallallahu alaihi langsung dikuburkeun hari ieu mah biasa diadusan di solatan ngan di hadapan Allah lebet teh golongan syuhada akhirat batur mah geus puguh ai urang anu ngutruk geuleuh itu kali tah nomor kahiji saur Imam Syafi'i mun anjeun hoyong terang kana Islam anjeun kudu apal heula kana bayan ilahi Quran nu beberapa tipe teh terus ayat-ayat hakiki ayat-ayat majazi kata ayat nu nyurahkeun Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa Allah teh calik tumpang kaki di luhur aras eta teh anu jarangotan nyurahkeun kitu teh Wahabi Yazid Jawash ustadna teh janggotan pokona pagawean urang teh bid'ah we kawehanana ieu teh hadir teh kabeh ge jeung Wahabi mah teh calon neraka ieu teh musyrik kawehanana maka aya acara awal segala aya acara kubur segala jeung Wahabi mah musyrik ieu teh kawehanana lah kitu lamun diajar Quran diajar Islam akal teu digunakeun jadi urang tadi ditah mikir wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar urang teh ditah mikir terus lamun anjeun hayang apal Islam kudu apal kana bayan nabawi teh hadis ke beberapa tipe aya hadis mutawatir marawahu jam'un am jam'in walam ya'amil sidq kidba wal khata nu diriwayatkeun ku golongan loba bari teliti mah kana salah jeung bohong bener kadua aya hadis masyhur katilu hadis aziz kaopat hadis ahad peneliti rawi hadisna ada seorang ulama besar yang bernama Imam Bukhari yang lahir di Bukhara tapi kan sepinter apapun Imam Bukhari dina meneliti hadis sampai lahir ilmu mustalahat hadis Imam Bukhari ngamadhab ka Imam Syafi'i asy-Syafi'i madhaban dina fikihna ngamadhab hadis ge aya anu mutawatir masyhur
hadis ieu pan aya masuk ngomong pokona mah sakabehna aya dina Quran bohong. Salat 5 waktu aya teu 5 waktu na dina Quran teu aya. Pokona 62 ayat dina Quran mah aqimis shalah wa yuqimunas shalah wa aqamus shalah. Dina Quran teu dijadioskeun 5 waktu. Beuning urang salat 5 waktu di mana eta? Dina hadis Wuridat alaikum khamsu maktubatin az-zuhur wal asar wal maghrib wal isya wal fajr. Dipadukeun ka aranjeun 5 kaparduan zuhur, asar, maghrib, isya, fajar, subuh teh. Hadis teu menyarioskeun rukun salat jeung syarat salat gitu. Di mana eta aya dina ijma berempungna ulama, tapi da berempung oge lain berempung rapat. Ieu aya kieu Imam Abu Hanifah lahir tahun 80, wafat tahun 150. Imam Syafi'i lahir tahun 150, orok keneh. Dina tahunan wafatna Imam Abu Hanifah lahirlah Imam Syafi'i. Mungkin teu orok karek borojol milu lapan teu mungkinnya teu mungkin. Sapinter apapun Imam Syafi'i 7 tahun katalan Quran, 10 tahun katalan Abu Hanifah muwatta, tapi Imam Syafi'i teu mungkin orok name lahir make milu lapan jeung Imam Abu Hanifah teu mungkin. Lamun ka Imam Malik mah nya guru, Imam Syafi'i gaduh guru Imam Maliki gaduh guru Imam Rabi'ah, Imam Rabi'ah gaduh guru Imam Kharijah teh putrana Zaid bin Thabit nu ngaluarkeun mufalqin teh ya. Kita paham berai-berai ngomongkeun Islam teh teh kebarang dugi ka dieuna mah dugi ka mamana mah eta tasana teh dituna. Aya deui dina bidang syariat keneh aya ijma rukun salat syarat salat sadayana lain dina hadis tapi ayana dina ijma ulama. Rukun salat dina ayat 17 dina kitab Musanad 14 eta keneh ngahijikeun tumanina aya nu dijadikeun hiji tumanina wa tumanina tu pihak aya nu diasupkeun kana bilangan eta keneh sebenarnya. Terus maju deui nu berjasa dina bidang tauhid sifat 20 nyusun Allah wujud kidama mukhalafatul lil hawaditsi biyamu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu ayat sama basur kalam qadiran nuridan aliman hayyan samian basiran mutakalliman. Ayat dari Al-Quran eta teu aya lagu eta lain Quran lagu eta lain hadis anu nyimpulkeun sifat wajib Allah ayat 20. Imam Ali Abdul Hasan Al-Asy'ari sareng Imam Abi Mansur Al-Maturidi aja dina bidang tasawuf bahula fikih jeung tasawuf teu ngahiji teu hiji ahli fikih mah kali tasawuf ahli tasawuf mah kali fikih. Jalma nu ngaji fikih ngaji tasawuf pakot tasanda ngaji tasawuf ngaji fikih pakot tapasa
Imam Ghazali nyarios wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Kalau masing-masing mana mah percuma sholat oke sia hatena belang moal ditarima aya nu ieu hatena mah galuh di lapang Senayan ngan sholat tara goblok sia mah naon tara sholat hatena kitu oge pase jadi jol wa Imam Ghazali wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa nu ngahijikeun duanana fikih jeung tasawuf nyata Islamna. Tadi para ulama gaduh murid. Jadi sanajan uyu jago di bidang fikih, tasawufna pasti ngamadhab, kalau disebatan tadi hadisna pasti ngamadhab, pasti eta teh kitu. Nya gubra gue dugi ka Syekh Zainuddin Al-Malaibari nu lahir di Malabar, India. Jadi imam di Masjidil Haram, pengarang kitab Fathul Mu'in. Syekh Zainuddin Al-Malaibari santrina Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, santrina Syekh Zakaria Ansor. Nah, nyati dinyakeun Pak di Syekh Zainuddin Al-Malaibari kagungan murid nyata pangarsa almarhum Mama Gudang Tasih. Mama Gudang tegaduh murid, Mama Syatibi, Mama Gentur, teras deui ayeuna Mama Sepur, teras deui Mama Cibitung, termasuk Mama Haji Mukhtar Teluk Agung. Tuh. Eta teh sadayana sami. Mamad fikihna ka Imam Syafi'i, hadisna ka Imam Bukhari, Imam Muslim, Qur'anna ka Imam Nasim, sedangkan tasawufna ka Syekh Junaidil Baghdadi sareng Imam Ghazali. Eta nu namanya disebatan dupi mama atuh. Mama Cikarang ieu murid mana? Mana we anu terang? Dupi mama almarhum Mama Haji Kamaluddin bin Mama Haji Idris, mantenna alumni mana? Digelar di mana deh? Saurna saur bangsa Al-Mukarramah di Parung Ponteng masih kene sami jebolan Mama Teluk Agung. Atuh sami. Jadi tong leutik hate. Urang sadayana jadi alumni pangarsa Mama, jadi muhibbin pangarsa Mama, lalu dipapai-papai garis keilmuan bakal dugi ka Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, bakal dugi ka Imam Syafi'i, bakal dugi ka Imam Ghazali, Syekh Junaidil Baghdadi, ka Imam Bukhari, ka Imam Muslim, bakal dugi deui ka Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari, kadikuna bakal dugi ka Zaid bin Sabit, muridna Rasulullah, bakal dugi ka Wasil bin Atha, bakal dugi ka Sayyid Muhammad, Syekh Muhammad putra Sayyidina Ali, tapi sanes Siti Fatimah. Tong leutik hate pantes ittabi'ul ulama, tuturkeun ku anjeun para ulama, sabab ulama teh damar di dunia damar di akhirat. Urang sadaya sejang ngahaulkeun pangarsa almarhum Mama, urang husnudzon punten. Untuk bekan sama Mama. Pangarsa almarhum Aa, abdi kan sering dimulon ku putrana di Sukabumi di Gunung Guru. Untuk 40 dinten dugi ka pupus di Tosnobro jeung abdi. Ajengan abdi mah ngabdikeun deui nyariosna teh. Kolot-kolot udah abdi. Paling dewe, ya tapi dah adab aja gitu. Iji, hoyong pulang halaman tepan bari cantik, semua warna bari yang mikir. Kedua, hoyong pulang lireng guru, teh mau protes sareng putra sareng mantu teh. Nomor katilu, upami dikersakeun mah pupus teh hoyong dinten Jumaah, qobla Jumaah, janten pas salat Jumaah teh tos beres dikuburkeun. Abdi palebah nyarioskeun salat hayang bali nangtung bali ngadeg wae
eta mah teu mustahil sanajan tos repot para putra bisa ngabantu nangtungkeun hayang ulah ngeren guru bari tos nyariosna error oge masih kena dipaksakeun karena eta mah urusana jeung pribadi aya hiji abdi anu masih teka-teki pikiran waktu itu palebah mah pan teu aya apal leres palebah pupus mah teu aya apal pemujung waktuna jeung jamna almarhum pangasaan nyarios hoyong dinten Jumat qobla Jumat pas Jumatan teh hoyong tos resek dikuburkeun ya gimana tukang molor tos subuh molor we Jumat we naon ge pun bojo ngagugahkeun Pak Bapak Cikarang ngantunkeun pas teh poe Jumat enjing abdi nelpon almarhum Parung Payung nelpon Bapak Bunjul kagok ngalayan ayeuna urang bakal ninggalkeun Jumat di lembur kewe pada Jumat ih leres we dugi ka dieu teh tos di makom tos rengse hadirin hayang kitu teh lain hal gampang sok kemarin gen awas yang mengkai poe Ahad ku ari lu pirang-pirang cek barane teh punten abdi mah hoyong pupus teh dinten Jumaah mau sia kemis teh diantepkeun tong dikubur ayo pas malam teh poe Sabtu rek ada buat Jumaah wae teu bisa jadi abdi mah ngayakinkeun husnudzon marantena mimba di aulia illahi ta'ala termasuk sebagian daripada wali-wali Allah benar nyebutkeun wali mada tosok nyebutkeun leuwihun sakit mun dewek nyebutkeun nabi kawalah sabab lah nabi ya badah moal aya nabi sabada kangjeng nabi kan nyebutkeun kakasih Allah aulia eta mah kita bicara fakta ngan kace nu jadi walina Allah dina ladang muluk mah tarapati dikenal tarapati nu dikenal mah buagah nya nu buagah nu loba kawari tah eta mah dikenal teh so punten naudzubillah teh maksa ngarendahkeun beda Aisyah Abdul Qadir Al-Jailani mah cucu Rasulullah anu ka-11 ka-12 pamikiran ti ibuna pamikiramana ka-10 perpaduan antar Sayyidina Hasan Sayyidina Husain sedengkeun dina keilmuanana dina fikihna Imam Syekh Abdul Qadir ge ka mazhab ka salah seus mujtahid anu opat tapi kan puntennya naudzubillah teh maksa ngarendahkeun salitu ge teh aya tapi pan urang lebih mengenal lebih getol kana macam manakib Tuan Abdul Qadir Jailani nya tibatan macam manakibna Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Bali padahal Syekh Abdul Qadir dari segi fikihna mazhab kana we urang mudah-mudahan kana jagoan wae apa mun hayang apal Islam teh tuturkeun para ulama ayeuna urang sadaya sejak ngahaulkeun almarhum pangarsa mama yakinkeun ku urang yen mama jauh leuwih soleh di batah urang mun hate maneh ngolemar ieu hate maneh ngolemar punten nu bilangnya nya can kubur ku soleh keneh dewek tong ka dieu mun maneh teu boga sangka teu boga pikiran yen mama Allah yang hamil soleh di mata marane maneh teh kudu ka dieu rek naon make daya kanjarah ka sahanapun terus teh mata kurang kersa ziarah kersa udunan kersa ngaluarkeun dana berarti urang boga keyakinan yen mama jauh lebih soleh di mata urang malah urang hoyong nurutan kana kasolehan mama mudah-mudahan tinekanan amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang terakhir menyikapi musibah yang terjadi di Cianjur kali ini abdi mah tong make dibarengan jeung buruk sangka da ieu mah sadaya lagi terus qadarullah nya terus Allah dikitukeun malah abdi mah kurang rek sedih kumaha malam Ahad abdi ngaji di pesantren Al-Uzlah haul pimpinan Kiai Aceh Jajin
Bangsa saja Haji Asep Mujib anu kobongna amruk caket benyot hadir gak jeung abdi kabeh. Tah ajengan-ajengan alhamdulillah pasantrenna nu teu aya teh wal gasol, nu teu aya teh jajaran gaulan kitu mah. Terus ajengan eta pamungpeut teh nu cijedil eta teh rencangan abdi ka ngaji bubun teh di Doyong ka bubun. Pami gasol ka Haji Ade sami rencangan di Doyong sareng di Cikole. Ari pas poe Senen pasantren teh hancur al-uzlah ngawitan ngabaran lu aya renyong kumaha pesantren renyong ari pek miripkeun video abdi mah santri tiluan korban dulu itu Ustaz Mamai kumaha ieu kumaha tapi dasar daya dikeundak Allah Subhanahu wa taala ngan pun jadi takdir kono urangnya urang tong pipilueun ngahujat diganggu tadi loba ku siapa gogeun ulah urang mah ulah urang mah eta teguran ti Allah nu ditegur nama urangan korban dulur urang mudah-mudahan musibahna enggal diangkat ku Allah eta dina mah sok sileledek abdi teh jeung para ajengan jadi korban bangunan aya sok sileledek ade ge kuy cicing di kidul awas eta laut tsunami cek kuing teh hari manehanna gunung gede siapa begitu meletus panggeulana moal lamun meletus mah lamun gunung gede meletus bakal korban Cijati kabupaten tanggung pagelaran lamun adai cenah ngalahin gede ka abdi adai henteu batu henteu tsunami henteu diriekeun ti handap 10 detik ratusan korban hadirin terus jam 12 dilanjut punten da ari ngaji mah lewat jam 12 masuk error ari kumaha nu ngomong kuat amarane nu ngadengikeun geus dangdak dengek hembra manto kitu ai kuing mah nu ngaji kubari mah nyabeakeun ngomong nu gairah ge kaset mah beae ngejudul mah nyieunaan da pusoni kitu mah mudah-mudahan manfaat di pesantren Al-Istiqomah ya nami pesantren Al-Istiqomah mudah-mudahan nuruk cupu antara ngaran jeung nu dingaranan hatina nuruk cupu cocok nyekrup antara umur jeung bauna namina Al-Istiqomah mudah-mudahan manfaat mah ilmu di pesantren sing istiqomah amin ya rabbal alamin namina kampungna ge Cikarang abdi tukangna da imana deket laut jadi karang mah rek gede rek leutik da laut mah teu narima benda di luar sanajan batu bu adat eta kapal genteng di mana diseretkeun deui ku cai laut tunggul sakitu bu adat diseretkeun ku mah dioyak-oyak teu oyak tapi eta mah karang di laut da jadina lendir-lendir laut ih ku omak panengkal kitu daekeun nanaon mudah-mudahan sintiat seperti karang di laut nami jeung nu dinamian sing nuruk cupu sing seperti bau jeung umurna amin ya rabbal alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.